wali-wali Allah nu mantap kurang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali abdi teh menta dimajukeun usaha emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae usaha lah ieu asana bangkrut amat geus bae menta Gusti abdi mah menta teh ka Gusti ieu zarah ka wali wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah saprayatan abdi atuh Gusti kana ngeunana ibadah sakumaha ngeunana ieu dizarahan ku abdi jana mah geus bisa tawakal jana mah bisa sabar jana mah bisa qanaah jana mah geus deukeut jeung Gusti abdi ge hayang cara manehanana tah zara kawali mah pasti itu jadi supaya urang teh bisa nuturkeun nyana